Baraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Sim kuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Sanos abdi ge sami ce. Upami teh mah kembang pancawarna henteu tiasa mulihkeun kaayaan Kang Rawing. Jelas kedah aya upaya anu sanes ce. Anu sok padahal ari pituduh mah sakitu jelasna eta kembang ajaib teh mampu ngalandongan rupa-rupaning panyakit. Nu mawi ku abdi sareng Anteng tebih-tebih dibujang ka Banjarwulung ge ce. Atuh nu masian pituduh ka abdi oge kaetang tiasa dipercaanten. Margi guru abdi anu masian ilapatina impian. Anu matak abdi kedah pendah sareng Mbah Bulwajage kitu tah. Sang malakang jangri teh dijangjal ngeulang elmuna ku si ngembang Buluwangja. Ngeungeus dijangjal ngakarek bisa ngobrolkeun mamaksudan. Jadi ngecek Anteng mah lamunan Kang ngawing-ngawing engke meuting masih ngeneh netep henteu punglih kangayanana. Jelas ngeta mangayangan nu dirangsiakeun ku si Ngembah Buluwangja. Anu mantrak mudu di sing lidik. Urang laksanakeun we mamikiranna si ngeling teh ngecek Suruswati. Maksud caritan Anteng bisa kaharti ku acik. Tapi anu kudu dipikirkeun teh nyaeta kasalamatan dina si Keling. Sabab si Keling puguh geus ngalakukeun tindakan kaludira. Sapasang leungeunna dibuntungan. Eta kayaan teh tang tuwe keur Mbah Bulwaja mah jadi catatan keur dirina. Geus bisa dipasikeun keur Mbah Bulwaja mah boga karep hayang ngabinasakeun si Keling. Anu mata ka Ai Agus nangtukeun syarat kudu mawa si Keling oge nya da ece teh teu mikeun ari si Keling kudu terus jadi korban mah aya Agus. Memang leres eta imutan Ceu Raswati teh ce. Dala sanaos abdi oge eta anu janten bahan tinimbangan teh. Muhun da sanaos abdi ge teu miharep upami si Keling dugikeun ka jadi korban dibinasa ku Mbah Bulwaja mah. Sakumaha disaurkeun ku ece kamampuan Mbah Bulwaja dina hal ilmu kagaiban urang memang can terang atawa ngira-ngira kumaha kaibatan ilmu kagaibanana Mbah Bulwaja ce. Sanaos abdi teh acan lami tepung jeung si Keling. Tapi gaduh kayakinan si Keling sanes budak anu harak galak. Komo upami dugikeun ngalakukeun tindak kajahatan. Malah setiap anu ditindak ku si Keling rata-rata jalma anu ngalakukeun tindak kajahatan ce. Memang kitu kanyatanana Ayi. Jadugna karaman ajak bayangan anu katelah surandaka tatur jero kabeunangan ku panarajangna si Keling anu ngandung racun. Kitu deui sugala anu ngagantikeunana. Malah anu kawilang tacanila mah tindakan si Keling kaludira si Jayalaga. Muridna Mbah Bulwaja sapasang leungeunna dibawa ku si Keling. Puguh we lu dira jadi jalma anu cacat teu boga leungeun. Pihak Mbah Bulwaja geus pasti bakal neangan cara pikeun si Keling Ayi. Wah, ngunya bener ngacok Suruswati. Masti nangoge nerus jang di dendam si Ngembah Buluwangja ka si Ngeling. Moko nama si Ngeling mudu ngati-ngati. Sang baping hak si Ngembah Buluwangja oge masih bakal teangan ngupaya binasakeun si Ngeling. Sang najan ngacanling lapangihan ngejeng si Ngeling sarua we Anteng oge ngentering do ngari si Ngeling mulu jadi kobran. Kakejaman pihakna Ngembah Buluwangja mah ngitu tah ngacek. Nya komo atuh acek. Bagi dia teh asa bagi tambah deket kasih Keling teh.
Apan ka Bandungan ku Ayi Agus oge kumaha sikap sikeling ka Ece nepikeun ka manehna janji ka Ece rek upayakeun Kang Rawing sakan bisa pulih deui nganyeta aya keneh anu jadi ganjalan teh Ayi Agus. Maksud Ciraswati mah sikap sikeling anu keukeun ngapusuh ka Kang Rawing. Muhun sakumaha tos diobrolkeun ku Ece ka abdi. Jadi alasan sikeling mah ngalandungan Kang Rawing teh karunya ka Ciraswati. Atuh lian ti eta mun balitungan mangsana malaskan nyeri henteu suka sugema hatena mun tarung jeung Kang Rawing dina kayaan leungit kemampuan dirina. Rupina eta anu janten ganjelan kanggo Ciraswati mah nya. Bener Ayi. Eta anu masih kena jadi ganjelan teh. Keukeuh boga anggapan Kang Rawing anu geus ngabinasakeun indungna anu neulah Kartika. Eta tuduhan teh tangtuna tina caritaan anu jadi kolotna. Anu matangke mun Kang Rawing pulih mah boga karep hayang nyalusur bisa tepung jeung bapana sikeling. Anu cenah mah neulahna teh Atep Dewa. Ngan ngeunaan lamun nama weleh henteu betus sikeling teh. Wah, bener mudu dijenglaskeun eta mah ka Bang Panasingeling atuh. Mokona mah sang lila ka ngawing-ngawing mangkalangan ngacan pengreunah make ngejeng binasa kang wanita ngatawa ngambewe. Jang di naon maksudna bongga ngambakan anu ngitunya. Masina we kang ngawing-ngawing oge moalan atuh, moalan rung mangsa ditungduh nganu saberting itu mah ngacek. Si Jari Sakti milu nyambungan kana caritana si Banteng Ulung. Ke upami pun bojo anikan ditos damang mah abdi bakal ngiring abantos sih. Rek biwarang sababaraha urang warga kanggo nyelidikeunaan di mana paduka anu jadi bapana sikeling. Margi abdi ge teu miharep upami dugikeun ka sikeling tarung sareng Kang Rawing. Margi upami dugikeun ka eta kajantenan lumangsung anu bakal kasiksa mah manah sareng imutan Ciraswati tangtosna oge. Dina kayaan keur kitu datang Bah Madun jeung sikeling. Harita Bah Madun mah ngoreleng jalan ka tukang neuneun heula korang. Duanana korang teh pinuh ku lauk. Sedengkeun sikeling mah langsung muru ka tepas terus diuk sila milu ngariung. Maneh warang engke mah nyatu jeung beureum lauk Manganteng. Heueuh da ku aing ge geus kaijir atuh. Si kadut maneh mah pasina oge gede Manganteng. No matak loba ngala lauk teh. Da maneh mah mun nyatu teh pasina oge tulu kalieun alas nyatuna si Mang Agus. Bener teh Mang Agus? Memang benar keling. Mun emang mas alas oge geus wareg. Si Mang Anteng mah memang kudu tulu alas keling. Sakitu teh can wareg bener. Damun bener-bener hayang wareg mah kudu 5 alas si Mang Anteng mah keling. Anjir, eta teh sakali nyatunya. Duh. Kumaha atuh maneh kudu loba beas lamun kitu mah Buwati. Keur maraban si Mang Anteng. Teu boga beas mah bere jagong we campur jeung keusik. Ngarah tereh wareg nya Buwatinya. Nya teu kudu salampang atuh keling. Beas mah loba keneh dileut. Rek sekali dia beak 10 alas gitu naon ari teh era mah ka pribumi. Wah, ngucuk Suruswati mah mending itu Kang Anteng teh. Ngenyang oge nganteng ngawas ngieu tapi da lainan bungta atuh. Anteng teh make ngujung daang 10 alas ngalangupa. Anteng oge bongga ngeneh kangerang atuh ngecek Suruswati Ngaritung teh mending itu Kang Anteng teh. Keur kitu datang Bah Madun milu ngariung. Ngareret kasih Jari Sakti terus nyarita.
awah mah lambean Agus. Umur geus sakieu kakolotanana beudasa kakarang alalau kawas nu dilakukeun ku Jangkeling mah. Satadina mah ari sugan teh heureuy. Ari wek teh 2 korang pinuh ku lauk teh Den Agus. Pinuh korang teh. Eta kubabari eta Jangkeling ngalaukna. Nah kumaha kitu ngalaukna si Keling teh bah. Semua Jangkeling teh memeh kawalungan sareng Abah motongkeun heula awi nu sagede indung suku. Terus gitu teras we muru kawalungan. Cek Jangkeling teh, dempet ku kelek maneh wah. Tungtung awina ku aing rek dianclomkeun kana cai, rek dipake ngalalauk. Awak ge wana jalan. Didempet heula we tungtung awi teh ku Abah. Terus gitu dianclomkeun kana cai walungan. Bari nangtung dina batu nu aya di walungan. Halah, Den. Nyaan mata kaget Den Agus. Imas. Si Jari Sakti sereletik beretus cerita deui. Nah mata kaget kumaha kitu bah. Hari mana we teh Abah kokodokana sela-sela batu ngalauk teh. Saraswati ge jadi penasaran harita terus nyambungan caritan si Jari Sakti. Mata kaget kumaha maksud Abah teh Abah? Semua tungtung awi nu dianclomkeun kana cai walungan teh gimana? Duka kumaha buat janten dironom ku rupi-rupi lauk malihan dari oge aya gimana? Aduh ku Abah teh katu ditewakan we dilebet-lebetkeun kana korang. Abah ngabantun korang teh 2 pinuh 2 dana Dimas. Dasar si Keling bocah sakti Dimas. Ngalalaukna oge mahiwa ti sarua jeung batur. Lameh ku Abah tos dibersihan teras di kadapurkeun Dimas. Nyakeun we engke cenah diolah ku cenok Abah. Anu sok biasa di dapur. Mun hidup ngalalaukna di laut mah bisa menang lauk-lauk anu gede atau Keling. Ngalalauk di laut mah eupana beda deui Buati. Eupana kudu bujur si Bah Madun. Nah Jangkeling ah. Koe heula bujur si Abah sina rada getihan. Geus kitu muntang we kana batu karang bari bujurna dikeueum dina cai laut. Keun we tong sieun ku ombak. Anu geus bebeunangan eta teh Buati teh lamun ngalakukeun saperti kitu. Maksud hidup teh bebenang kumaha Keling? Bebenangan digulung ku ombak. Si Abah kababak ka tengah laut dicapluk we ku lauk gede. Si Buati mah percaya we ku aing deheurian teh Mang Agus. Nya tuh darek teu percaya kumaha da puguh Keling mah. Arang langkah heureuy dina obrolan. Pan biasa ge sok serius Keling mah. Anu jelas kira si Mang Anteng mah sugameun pisan Keling. Sabab kabekina beureum lauk teh. Jelema kawas si Mang Anteng mah naon anu teu beuki atuh Mang Agus. Mun ngeunah mah jojodog dihakan ku si Mang Anteng mah, jojodog dikecapan oge. Nu matak aing jeung si Bah Madun loba oge ngalalaukna. Sabab nyaho caduk si Mang Anteng mah henteu sarajeng batur Mang Agus. Wah. Nganteng ngeling mah ka nganteng teh sok gitu ah. Nya bener rumangsa ngeling, rumangsa nu mantrak lamunan ngengke ka ngawing-ngawing bener-bener cangger punglih ka ngayanana. Nulus serang we Anteng mah ngarek makaulan. Arek makaulan ngecek Saraswati. Naon rek makaulan naon kitu Anteng teh? Cika sok jelaskeun ka Ece. Nya ngarek makaulan daang bangla dongentog. Tangdik ketingali ku Anteng waktu janglan-janglan
long baginingan nganu baronggang ngentog tinggal ngentog langsung anting boga pingkiran ngarek makaulan si ngentog dek di Banglado geura di Banglado teh henteu ngipu teuing teu ngiat teuing pokona mah ngeunah di ngegelna kitu ngenak di Banglado ceuk Reswati nya pogo we atuh anteng beuteut sege beuki kana Balado entog mah nyamun bener Kang Rawing ke peuting pulih ka aya nama entong boroding pakualun ukur semat kitu bae syukuran nepikeun ka mencit domah ge teu naon eueuh salaku pupuh lembur sanajan tenggut domah sorangan tapi mun bener butuh mah eta ku domba mah make kudu hese eta anteng wah eta mah sunggem pisang lamunan pencitan domba teh disangte terus digungle masih nagoge bakal timbra nyarete alah ngeus dahang wangreg ngejeng sangte terus gungle domba wah atuh si eta teh si domba teh belum setengah mateng walah sang tuju lamunan anteng mangkulan itu rek teu satuju kumaha ada akang mangan sakadar tamu atuh teng nanyakeun kitu mah kudu ka Cik Raswati selaku pribumi tapi pan bioge ku Cik Raswati dijelaskeun ari geus jelas mah Kang Rawing pulih ka ayanana taya bayana mun ngayakeun syukuran mencit domba jeung sajabana oge nyaeta pikeun negerakeun rasa syukur ku pulihna deui Kang Rawing sanes kitu Cik Raswati bener kitu Ai Agus anu mata kurang pada ngadoa we ka Maha Kawasa sangkan ke peuting Kang Rawing pulih ka ayanana upaya hidup teh sing hasil keling da iwati hidup anu diandalkeun ku ibu apan guru hidup ge sarua geus mercayakeun ka hidup pikeun ngubaran salaki ibu kitu nanti lantan dumasar kana kayakinan pasina oge yen diri hidup bakal mampu mulihkeun kayaan salaki ibu da ini sarua atuh Buwati hayang neuleuh si Rawing cager deui bener aslina abdi mah Buwati damun upaya aing nepikeun ka gagal mah maneh oge pasti bakal sedih atuh Buwati terus mun aing ningali Buwati sedih jadi henteu tega aing mah ningalina oge ngan aing oge masih kene can ngarti karena omongan guru aing satos bodas teh Mang Agus nah teu ngarti kumaha kitu keling teh nyarita naon guru keling teh kitu cika sok jelaskeun ka Mang Agus cek si guru mun si Rawing can cager pulih ka ayanana aing ulah waka balik kena kitu jadi maksud si guru teh kumaha maksud aing teh upamana engke peuting si Rawing masih kene can pulih ka ayanana padahal mah geus diubaran 3 kali ku kembang pancawarna tapi aing teu meunang waka balik sok we pikir ku Mang Agus artina aing teh kudu terus ngajedog di dieu bener teu bener keling alah eta carita ti guru keling teh sarua jeung tetep mereka percayaan ka keling kudu terus ngupayakeun sangkan si Rawing pulih ka ayanana ya mudah-mudahan we atuh engke peuting mah upaya keling sing aya hasilna keling ari si Rawing bener cager deui mah kaingna oge geus moal pusing atuh Mang Agus bener Mang Agus paling aing terus nyelang ngubaran heula si Biani meureunanya samemeh balik ka tempat si guru ngan anu jadi pamikiran aing mah lamun nepikeun ka upaya aing gagal terus aing kudu tetep cicing di dieu datarina mah mun si Rawing masih keneh anger can cager rek dirabrak dipeta tanggung jawab ka si guru ku aing lain terus jadi neumeuleukkan ka aing pusing kaingna oge Buwati pusing nya ari cek ibu mah hidup henteu kudu pusing keling apan hidup keneh anu nyarita ka ibu mun 3 kali ngubaran ku kembang pancawarna masih keneh tetep gagal mangka diri hidup bakal neangan upaya anu sejena apan kitu janji hidup ka ibu teh keling jadi si tergos bodas guru hidup ge siga nama nyahoeun kana eta janji ti hidup ka ibu
Ari Jegawah mah yang geling ulah rek lu kelabrak minta tanggung jawab kalau jadi guru sagarupa yang geling. Abang cek jang geling keneh ngomong ke Abah, guru jang geling pangna percayakeun teh lantaran ngarasa henteu sanggup sarta moal mampu pikeun ngubaran jang awing nya sirawing. Jadi mun teh mah dipenta tanggung jawabna kalau jadi guru jelas moal bisa naon dapan geus puguh teu sanggup jeung moal mampu mulikeun kayan sirawing. Sok we pikir ku jang geling. Wah, ngenya bener geling. Ngeta mah surua ngejeng tindakan nganu ngente bener ngatuh. Ngari pentaan tanggung jawab kanu jang di guru mah. Napina ngari ngecek Mang Anteng mah ngengke meuting Kang Awing-awing bakal pungli kang ayanana. Bari ngeungeus jeung las. Cager mah Kang Awing-awing apan bakal nerus syukuran maka ulan teh ngeling. Nerus ubaran ngibingani. Nerus cager deui. Syukuran maka ulan deui. Wah, ngeta mah masih ngoge mantrak sugemakan ngatena ngeling. Da maneh mah nu dibayangkeun teh nyatuna we anu ngeunah. Si Mang Anteng mah nyatu deui. Ari aing mah mikiran teh mun nepikeun ka upaya aing gagal. Heuh cek aing ge saupamana kieu saupana. Ari maneh ngarti teh saupamana Mang Anteng? Ulah awak unggul anu gede. Otak ge kudu encer atuh Mang Anteng mah. Da nyatuna ge gede. Meni ngeunangi tu ngeta singeling ngomongan Kang Anteng. Meni sangeunahna we eta singeling Kang Jangri. Lamunan ngacan ngarti mah bingsa ngambokan. Mungguh we Mang Anteng oge ngantri ngatuh saumpama teh jikalau ngatawa andai kata. Napina ngecek moal ngaya saumpamanan mokona Anteng mah wangi narohan lah mercaya Kang Awing-awing bakal cangger. Bener henteu Kang Jangri? Cong banget cek Kang Jangri ngumaha tah? Nya ari cek Kang mah boh Anteng gitu dikeling sarua pada bener. Sabab masing-masing sanajan boga pamikiran anu beda. Tapi tetep we ari tujuan mah sarua. Nyaeta boga harapan anu sarua sangkan Kang Rawing purih deui kayanana. Ngan aya benerna oge mun keling tadi nyaritakeun saupamana teh dalah sanajan Mang Agus ge sarua ieu teh. Saupamana upaya keling gagal mah Mang Agus ge kudu neangan deui cara jeung upaya anu sejenna. Nyaeta keur ngubaran Bi Ani itu. Sarua jeung aing eta mah Mang Agus. Bari aing ge masih kene can kapikiran ieu teh rek ngupayakeun kumaha deui anjir teh. Jeung teu ngarti teh Mang Agus, kembang pancawarna teh dipake ngubaran si Buati mah bisa cager euy. Hari dipake ngubaran si Rawing meni kudu 3 kali. Bari can pasti deui. Anjir, lieur ka ayeuna oge Heueuh can pasti hasil jeung teuna anjir teh. Tapi bener diomongkeun ku Buati ketang. Lain geus janji ka maneh pikeun terus upaya mulihkeun kayan si Rawing. Jadi cek aing mah kali kumaha engke peuting we ieu mah nya. Saupamana upaya aing gagal, maneh ulah bakal terus sedih Buati nya tong sedihnya da aing ge pasti moal cicing atuh. Jadi mun kitu kajadianna jelas keun ngubaran mulihkeun kayaan si Rawing teh lain ku kembang pancawarnanya. Bener teh Mang Agus? Bener keling. Nyada ubaran oge kadang-kadang aya nu cocok aya nu henteu. Ngaranna oge tarekah keling. Apaan dipake ngubaran Ibu Wati mah cocok eta kembang teh. Anu matak Mang oge keur mikir ieu teh keling. Mun salaki Ibu Wati teu cager ku kembang pancawarna, Mang Agus ge kudu neangan upaya sejen keur ngubaran Bi Ani kitu. Tapi ari cek aing mah lain kitu Mang Agus euy. Cing cek pamikiran keling kumaha ye? Karek kapikiran ku aing ge bieu tah.
Jadi salahna cek aing mah bi Ani dicobaan di ubaran ku kembang pancawarna. Sanu nyaho bisa cager kawas Bupati, bener teu? Ngan lamun bi Ani angger teu cager diwawajet ku aing mata kembang pancawarna teh. Keunana naon dikakeuwak oge ari eueuh gunana mah. Kitu tah Mang Anteng, lain kalakah ngusapan wae beuteung Mang Anteng mah bari ceplak naon hayang nyatu. Ngeling mah miningi itu ka Mang Anteng teh eung meuni langsungan togmolan manjarkeun Mang Anteng hayang daang. Sidik Mang Anteng emang bener hayang ngeling. Sabab nganu bayangkeun ku Mang Anteng mah beungleng lauk ngejeng sambal dadakan. Nu selang lab, wah eta mah ngeungeus we pengdo peet cudem. Da kadele ku aing ge. Da maneh mah gede kadut Mang Anteng. Bet awake maneh mah teu sarajeng batur. Geus wareg nyatu, sok terus tunduh. Anu pangawakan kawas maneh mah Anteng gampang hese hudangnya. Wah, meni nyangho tepikeun kang itu eung ngeling meni togmol memang bener ngeta anu di ngomongkeun ku ngeling teh. Moalan ngarek bantah Mang Anteng mah. Sang bab memang rumangsa itu pisan Anteng mah. Lamun geus dahar teh sok nunduh terus ngoledag weh meureum ngegrek kitu teh nikmat kuneon Kang Jangri ngalakah sengrenge seuri geuningan. Nah make nanyakeun kitu ari Anteng teu meunang kitu akang seuri ngarasa rugi kitu mun akang seuri napina mulu-mugu atuh Kang Jangri neong sambabna siga nganu sengsirikeun Anteng alah sababna mah lantaran akang ngarasa panuju lantaran Anteng geus ngaku secara jujur nu dicaritakeun ku si Keling teh henteu bisa dibantah. Ngan lamun bisa mah kudu dilatih dirobah teh dilobah mah di Kang Jangri. Nyamun gampang sare kudu gampang lilir. Ngan Mang Agus geus apal ayeuna mah Keling. Ngahudangkeun Mang Anteng sare mah teu kudu diguyakeun da moal karasaeun. Paling ge newak cucunguk we sinang ngarayap kana beuteungna. Langsung si Mang Anteng bakal ngagurubug hudang Keling. Mane mah ari kajelema jeung hareupan sasage wani. Heueuh da ku aing ge di Bandungan. Paribasa maneh mah Mang Anteng pancingkeun ku Anteng. Tapi ari ku cucunguk sieun anjir teh. Ngelakeun maneh mah Mang Anteng Engke ku aing rek dicobaan mun maneh hees aing rek newak cucunguk dihijikeun jeung anak beurit. Sina ngalayap dina beuteung. Hayang ngabuktikeun we aing mah. Saraswati ngarasa bungah jeung suka hatena. Ningali omahangna anu ngalobrol antara si Jari Sakti jeung si Keling katut si Banteng Wulung. Saraswati ngaret ka Bah Madun terus nyarita. Bah, urang ka cenul heula yuk ningalian kayan Rasanti. Sok we sing Joceng ngalobrolnya. Wah, napina ngari beungleng laukan ngumaha ngeceuk. Karunya ngatuh laukna ngari ngantepkeun mah mokona mah ngangkeng urang mudu ngeriung daang supaya nikmat ngajak Saraswati. Tenang atuh Teng, eta mah aya cenok anu ngolahna. Anteng mah tarima beres we da ece ge malilah yang ningali heula Rasanti anak ece. Hayu Abah. Subuhan bang ngaji bas. Dikandun heula Den Agus sok we sing jarong-jarong ngobrolna jeung Anteng jeung Keling. Pati jeung Bah Madun terus ari heula rek ningali Rasanti nu aya di imahna Cenur. Si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung katut si Keling harita neruskeun obrolanana. Sedengkeun di imahna Ma Ija harita Ki Jarong jeung si Ableh karek beres dalahar. Sangeusna beberes udahar Ma Ija terus murudi ka tepas. Kumaha di Bandungan bangun anu ngaralimet?
paronyo dalah harte nya syukur we ari katalima mah ki arong jang ableh. Yani mat peeg cudem mak kecelaya bejanya gunaan kayaan di mahna Nyi Saraswati manya. Pokok mah terek nepungan di ka dur emak teh anu di mahna deket di mahna Nyi Saraswati. Nya da eta dur emak anu bisa merhatikan karena kayaan langsung mah gitu. Atuh dulu emak bisa bilang dipercaya da mehna apaan ku emak geus dibere suang emas ti Ki Arong teh. Ku emak geus diwawadianan kudu terus merhatikan kayaan di mana Nyi Saraswati. Ya benar kudu kitu mah. Pokona mah geus hayang buru-buru tepung jeung Nyi Saraswati ieu teh ye. Lantaran bakal lila ngobrol jadi kudu sase kayaan di imahna. Da ieu mah masih kene aya si Jari Sakti jeung si Banteng Gulung katu si kelingnya. Anu mata kayeuna marek datang deui ka dulur emak teh bisi aya beja anyar. Geus balik acana eta tilu urang tamu teh. Sok ditinggalkeun heula ku emaknya. Ma ijah geus kitu mah terus ini keluar ngaliwatan jalan dapur. Ki Jarong ngarelet ka si Ableh. Memeh nyarita si Ableh geus milaan ngomong. Gelang aja hilang mana hal mah kesel kudu nungguan kita Jarong meninggalnya sampurkeun anjir demi Allah aing mah teu sieun ku sasa anjir aing teu naon aing diberi kekuatan ku Mbah Bulu aja anjir aing kudu pehul mah pewet hulu aja gelanan aing mah sorry dina kamusna anjir aing kudu sieun ku jelema mah anjir cek aing lamun kulising ku tukang warung aing sieun aing sieun ditagih anjir kesuk ku jelema kitu mah aing eueuh anjir kenaon aing boga buatun ujang rantai ujang bedog eueuh anjing aing mah nu bagasian anjir aslina demi Allah aing. Itulah acain anjir teh. Lamun ku ngacai aing leuwih sieun anjing nyolong wae di sukene anjir goblok di jalan. Pokona mah abrak ku aing mah anjir. Ari maneh kunaon Ableh? Pandewe geus ngomong sanajan maneh geus diberi kekuatan injeman ku Mbah Bulu aja. Kangaranan kudu ngalawanan si Jari Sakti atawa si Keling mah moal mampu Ableh moal mampu siling deh. Kudu wae teh. Keun ari si Banteng Gulung mah ku dewek oge bisa diungkulan ku ilmu panglinglungan. Tapi si Jari Sakti jeung si Keling mah geus kaalaman ku dewek. Teu mampu ilmu panglinglungan teh. Jadi ilaing moal mampu ngalawanan si Jari Sakti atau si Keling mah Ableh. Anjir tong nyudutkeun kitu ka aing teh anjir. Aing moal mampuhan jeung aing mah anjir masuk ka aing anjir. Cai deui anjir. Tapi kudu nungguan terus ka waski mah kasal anjir ka aing lagi anjir terus terang. Geus beres daang terus CS anjir. Nu jelas aing mah teu sieun ku si Jari Sakti atawa si Keling anjir. Sing harepan ku aing terserang dodet kecrek ku aing gulino terdempak ku aing diluluh ku aing anjir. Iraha engke na waktuna anjir dina waktosna seet. Waktosna Baraya Cakra geuningan waktosna parantos teu nya kapan deui. Cak kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu enjing urang teraskeun deui nya. Nah gitu atuh sementawis sim kuring dora-dori amit mundur amit mungkur hatur nuhun tina sageluruh piparatosanana. Mios.